bumi anu katawis dina suhunana nang ngebul gaduh kayakinan eta nuju nyangu kalayan nuju masak di eta bumi gaya sanes bumina wanita ijrapah sareng ingkang putra Raden Irawan nuju paungku-ungku nangis gesan mangesana sosonoan dinten enjing bakal paturai tineng dihakan ku kalabaka nah sora anu gegedor bete kena panto sora anu ngetrokan panto Irawan doling dah tersangka boa anu nyusulan di leuweung meureun ampun teuing sawios putra panjenengan bentosna Kangjeng Rama ih ulah hidup mah budak ngora panjang keneh lengkah panjang keneh harapan da kaula masanajan teu dihakan ku si kalabaka ge duka isuk duka pageto bageus da sidik geus cuet ka hareup hirup ama geus weureu seueuh ngarasakeun kangoraan dina mangsana hirup kaula geus pasrah sumerah kana papasten anu kagungan dari putra sareng saha saupami salira dihakan ku si kalabaka wonten kolan buru-buru eta susutan cai pano tekepino damel Kangjeng Rama rela di mobil wonten kolan sampurasun sapada Assalamualaikum wonten manawi aya kagungan bumi di lopat ya abdi jajaluk kulan tukang bere main kulan bulu anu jajaluk anu musafir wonten kulan ieu kaula saha di luar eta di lopat saha kulan semohon di jalannya yang lewat kita abdi tengah wagel itu ih henteu kadi atuh kalebet saweos surat sanak we kadi leuteun sareng samat na kaluar kulan sema ya kadi priyogi sabaraha piring salira tuangeun eta napi priyogi artos abdi mah ari artos mah teu priyogi kulan eta we anu priyogi teh tuangeun kulan artos ya atuh linggih kadi Irawan susutan cai panon kageu tapi modal Kangjeng Rama
kanon 8 bagus ulah katemong kusema kurang gersedih prihatin bolehnya datang sabika sawit nama putra panjenengan baik entosna ikulah bagi akeun itu nu jajan karunya jing bisa ngarasakeun laparna teu konten kuat ya plingi salira kalau betulaman kami kepajaya timah pikiran kami konten kuat saha salira teh ngaran api kulat nya anu tos terkenal mengaran api teh Siti Nurbaya kulat Sumoho alias kantong bolong kulat wonten kulat api paratos ngawakal pangintennya henteu sanajan bari kumaha hari nulung mah wajib di mana wae keur kumaha bae mohon atuh sateu acana kula sok da kanggo sementawis mah aya bubui sambel bubui hui bubui talus da caina aya da pokok mohon kula selajak-lajak ya bager ya aki-aki deh itu ayam neng gini kita teh istri pamagat kurang kita anak kaula irawan lalaki kosong mohon ben konten denah dia mengawakal kurang ya sawios mangga ngaleut tapi sakan tenang kosong mohon yang ya kogala lager pribumi ngancari no itu juga nutos nararangis itu bulan mau ketinggali we gitu socana rada baleuy mangga cari sayang widi dan merah kang prihatin penggal kesedih sareng kaprihatin maha pamita ijrapah sagenapan kapegat kusumpina jajalu nyatana kantong bolong nanti aturan tatamu wilujeng tepang kalayan wilujeng sumping kayu patempatan aturan paman saha jenengan salira konten pelan alah nada tawakuf anu kasuhun pelan parantos terkenani utamikeun deui panginten abdi teh parantos ngawakal kana pamaksanan salira kita putra salira pelan nya anak kaula saha jenengan anak ulah kasep itu juga abdi baheula keur ngorak itu pisan bulan ayeuna saprak dicatrok jadi kieu teh ngaran kaula teh Irawan oh Iwan Irawan Lupi salira saha jenengan teh ulang ngaran kaula teh cek batur mah pandita ijrapah
saya jenengan teh kitu jerapah sana jerapah tukang sampah nah jelema saya mohon nepangkeun ngaran abdi teh kantong bolong kula mata abdi mah tara boga duit kula da meus-meus bolong gitu kantongna murah beli dasupkeun kana kantong teh saya mohon di bujang engana wae kitu kula abdi teh nyuhungkeun ka citresna salira nu kagungan ieu bumi abdi teh hiji bere main hiji jajaluk kitu kula gawe abdi kukulingan saban pakemitan anyatrak saban kota abdi teh di bumi ka bumi gitu mapai we abdi teh gitu ngalah-ngalasa wapeun sawapeun gitu kula deuleuh jadi apunten salira teh hiji jajaluk atawa pengemis paginten samoho abdi teh pengemis kula samoho cing hawatos teh kitu ka abdi kula motorna tuh ompong samoho kasihan bae Kang Jeng Rama uguh we atuh nulung teh kudu kanu butuh nalang kudu kanu susah ngangger kudu kanu kersieun merek teh kudu kanu daek sabab hakna manusia kudu ulasan kudu asihan manang ka manusia teh ulah gumantung kana darajatna tetep deuk cacah deuk menak eta nu kagungan Allah taala sanes sila hinaeun tapi kabeh oge pujieun ieu teh prayogi sakumaha salira teh maha prayogi artos atanapi tuangeun ari artos mah abdi teh prayogi kula samohon prayogi teh abdi teh sangu we kitu sareng rencang sanguna eta mah bade daging hayam bade daging tomat langkung salira gitu hari artos mah gampil gitu nyusul 100 abdi nata panginten namanya abdi butuh duit samohon ya hari anjeun teh sorangan atawa duaan tara seueur abdi mah kulang tara seueur abdi mah kulang ieu teh aya 10 urang kulang samohon 10 cek kolot sanajan poe isuk deuk kiamat tangka cau mah terus pelakeun nganung harti sanajan isuk deuk kiamat ulah rentas ibadah mah terus ya teh mungkin kahadean ari barangna ibadah teh ieu nulung ka sasama hirup semua aya bujang hingga 10 urangeun 8 urangeun nalah 20 urangeun oge aya semua abdi teh sareng balat-balat gitu rekan-rekan kawan-kawan semohon sapara kanca sareng rombongan gitu di mana ayeuna aya itu di luar gitu kajahanapun tangkal caringin gitu nuju ngariuhan kula Syamohon perantos lang layeuseun perantos leuleus tos 3 dinten 3 wengi teu taruang kula cing atuh cenah ka dieu nyong monyong udah mana sih ya iya jino tadi ngabul teh ya bulu buah eta kalabaka teh kantong bolong iya lah Indonesia aing geus teu kuat lah parayang nyatu buruk hola atuh ngapa barikeun pisang heuh sorangan atuh nitah terus ela cenah kaleupet atuh ke abdi teh bade tumaros urang ka salira manawi teu kaabotan geudeg nanyakeun naon
disidik-sidik ku abdi eta socat salira sareng tuang putra teh beut cari nol kitu jiga nu parantos nangis ulah jiga nu nuju sedih salira teh kunaon teh lah henteu jangan berbohong coba ceritakan kepada beliau saulkeun bae Kangjeng Rama anu salarasna kieu kitu kaula teh keur sasonoan jeung anak kaula Irawan kabeh homo ihlai sasonoan sabab kaula panggih sagulung sagalang jeung anak kaula teh ngan sapoe ieu deui isu mah kaula teh bakal jadi eusi peujitna hiji raksasa atawa denawa Gusti denawa kumaha nya teh aya hiji haraman di ilmu samohon abi muping urang tah isukan teh bagian kaula anu kagiliran jadi eusi peujitna si kalabaka amit-amit deui saya bisa terkena masih hantuan dengan ke abdi kolana saya kacewit kulit ke bawah nami saya diwadalkan abdi muah wido kaula mapek wae ngan sakitu kaula teh hitung-hitung ibadah anu pamungsungan ulung kanu butuh nalangkan susah nganterkan sieun mere kanu dae sakitu keun bae kaula ridho mere deungeunna jeung sanguna ka ajeun 10-20 urang guru sia wah eta Irawan sanes urang eta mah sobat api urang CS api eta mah saha eta CS api ngaranna teh si dosar urang Abi teh ngabrahmana kitu pulang sareng rencangan teh eta teh ngagerem kitu sanes kalabaka eta teh brahmana bilawa ulah sehingga tisna ka dieu kawatusna tuang kitu kantong borok ulah guru sia kaliyo sejak maha belara rese keur kadajak ngobrol teh ora atuh nah kaliyo saurna laguan ayeuna asup ka jero imam tak gitu atuh nitah pagawean teh datang mira tangan demam sewu bakulingan saimbang jeung sora awak gede kaya kolam CS abdi teh tuh di bodasan tah jiga boe tinggal ngubur sekali oke tinggal tengah teh mal bedahar wae sia kalau kahara resena sia ya ora tidak kudu ngolo abdi teh geus lapar sarua abdi oge teh teh brahmana kolam brahmana bilawa teh ieu bilawa semua salah satu ya Allah jelema lapar mah da bari darah tinggi atuh bari ieu kodok waduh nuang gering nggak brahmana bernyamar lain tunungan babaturan nggak kurang geremai atuh sieun ulah kaget aki ulu saha salirat kaula brahmana bilawa
Brahmana bilawa dan ayasna 20 oke 20 cilmaun oke sangu sareng rencana Valencia demi Allah sumana ge udah ku abdi ngabohong nah di siara rese oh dah ridu mamana ge atuh sorangan si Abi sahagaran ngaran kaula teh Pandita Ijrabah hari itu saja daya teh anak kaula ngaran kaula Irawan ingin tadi cek si kantong bolong si Aki di peredaharan kakaula mangga bujeng hingga 10 nalah 20 jalmiun wabi terus disayogikeun kantun ngantos sakedap li eta sangu asak sareng rencangna nama teh ngagigihan kaula sareng pun anak teh eta kira-kira si Aki Ridho apa teu dipenta ku kaula ih cilik putih cakerang mangga teh teuing kan naon eta keur prihatin teh anak jeung bapa teh naon oh menang kamu sibahan cenah tapi wadal heuh udah kumaha kayak itu tanyakeun atuh langsung jelas kapri bumi kan jenisna sesentak jeung naon katanya baik tinggal itu socana cara rinul gitu abi kalamat teh nuju ngaglung duit si rontok itu si galentor nuju nalarangis ulah ngagupuk kaungku-ungku tapi kumaha saderek Brahmana sakumaha keterangan cik si kantong bolong sumuhun si Aki teh dina waktu ayeuna keur prihatin bener apa teu sawios eta mah bagian kahirupan kaula daya naon-naon kaula saya mah saurkeun bae Kangjeng Rama era keun bae bajar gendek minta tulung atawa kumaha keun bae geus pastina geus takdir aman bejakeun baik jeung uang aing sabenerna aya naon si Aki cek si kantong bolong tadi keur sareuri sambil meh aing narima kana pangasih si Aki ulah hayang ngadengi heula naon masalah si Aki saurkeun bae Kangjeng Rama oh hari kekeh teuing mah ieu Aki teh dinten enjing bakal diwadalkeun jadi eusi peujitna si Kalabaka Hari Kalabaka teh naon Hari Kalabaka teh hiji denawa hari pagaweanana teh ngakanan jelema anu satadina teu aya aturan kadang-kadang sapoe teh beak 20 manusia kadang-kadang welasan manusia geus teu aturan pupuh ning ingon-ingon mah geus beak taku kaula dijieun surat menta kabijaksanaan ti si Kalabaka dina dasar bisi beak ieu urang lemur kumaha lamun sapoe hiji dibarengan jeung samu sapariuk atawa sapadati samel sapariuk jelemana digerihan ku peso atawa ku silet di baluran awakna ku sabaraha cobek jadi dan enjing teh kagiliran isim abdi ulan anu bakal jadi eusi peujit nasi Kalabaka teh ulan aduh
sawios putra Kangjeng Rama gentosna ulah keun bae ya mangga Brahmana Bilawa kaget daya papadana saparantos midang yen aya kajadian kalabah kahiji denawan gawena ngakanan jelema kaget daya papadana nyagan sekali oke aing geus nanyakeun kedua kalina ieu geus sabaraha poe lamun poe geus sabaraha minggu lamun minggu ieu sabaraha bulan lamun bulan geus sabaraha taun ieu kejadian lamun taun namanya oge sasasi ieu bulan di mana aya nasi kalabaka aya di pasisir batu belah dari asal muasalna di mana ngupingkeun wartos mah numutkeun katerangan anu tiasa dipercanten eta si kalabaka teh asalna teh kepala daerah di Pringgandan anak buahna Prabu Arima anu dipaehan ku cenah mah ku Panawa cenah ku gajahna Panawa ku Bima cenah Musyarat ku Bima cenah Bima sana baik ya ieu mah kieu ya abi kumaha aing moal wakadahar jeung dulur-dulur aing bulu naha usaba bisi aki deuk merendahareun ka kaula kalau deuk nanyakeun si aki ridho apa henteu ye merendahareun ka kaula ikhlas ridho saur kaula ge mangga jeung hingga 10 20 urangeun ge mangga kaula ridho sarombongan kumaha lamun 40 urang ulang sareng nayaga sakali kitu mangga ulah ridho lillahi ta'ala ieu nuhun aki usaba bisi aki geus mere kahadiran ka kaula sabenerna kaula lain lapar kudahareun tapi kaula lapar ku perjuangan jeung pengorbanan samemeh usaba bisa aki ridho merendahareun ka kaula kumaha si aki lamun digantian ku kaula digentosan kumaha pigeusieun peujit si kalabaka keur bae diganti ku kaula ge ulu baik ya kemalang kenino balik kanan hero nyusah tuh nyapetkeun kita Assalamualaikum aing moal wakadahar saca digawe abi minta dianteur aing ka pasisir batu anu beula aing bakal jadi gaganti si aki jadi beusina si kalabaka karena sameme aing dihakan ku si kalabaka gerudra jeung aing si kalabaka ulu mudah-mudahan baik ya teh mangrupikeun rahmat pitulung anu kagungan ulah jijik kusabab si aki ikhlas ridho aing oge deuk ridho jeung ikhlas aki lalacuanan aing nyaho aing moal dahar sacan digawe aing lapar ku perjuangan aing lapar ku ibadah sepi pamri abi ya pinten-pinten salira tega lara aing tega pati aing tega dola mana be curi aing bolong gitu bolong
nuturkeun aing ka batu bola sodi deui alim teh dong sarah pacar jeung sorangan kitu minta ini lagi mangga atuh mangga sareng saha ka dieu teh jeung dulu-dulu aing jeung si Kandi Werhadala jeung indung aing Dewi Rini jeung atuh cenah ka dieu Dewi Rini mas jeung kaula mangga salira ari bade berjuang mah ngan hapunten we kaula teh sanes dumasar nukeurkeun ieu sangu sareng rencangna ditukeurkeun sareng jiwa salira aing lain badinya aing lain lapar hudahareun tapi aing lapar ku perjuangan pamit lagi mangga atuh mangga irahman atuh rek nuhun saderek Brahmana Pilawa dengekeun wae aing nawakna isuk asa ngimpi Irawa mudah-mudahan baik ieu Brahmana Pirawa teh cingacadeungkeun rahmat pitulung anu kagungan aya urang asakan itu sangu jeung deungeuna karunya loba geuning ulut-ulur teh lawan kita tersedika nuhun saderek Brahmana Pilawa mudah-mudahan saina cingayana kaunggulan nama ngesana enjing-enjing Brahmana Pilawa diserangan ku Asra jeung Adawala nyanak sangu sapadati samel sapariuk awak lima teh digerihan mungkaratos dibalur ku samarat sobek seungit ngadaling di anu taya papadana menuju ka pasisir batu beulah masyarakat barantos ear apa cingker cewisieun aya hiji Brahmana anu sanggup ngagentos Pandita Ijrapa dikatabihan cingkarulunu dina rungkun masyarakat ngerasa penasaran palayan ningali senah ieu Brahmana Pilawa teh bakal nyieun perlawanan kakala baka anu pasti nyumput dina rungkun-rungkun dina dapuran awi dina reuma-reuma masyarakat cing arlol nyakseni ti katebihan wonten sisi basisir batu bola ieu kalabaka parantos ejegeler ngarasa lapar nu taya papadana pantes diabringkeun diiring-iring
sanggu siapa dadi Syamel sapariu kita jelema menang ngagerihan ku peso di balurku samara cobe moal nikmat wae mangsana isuk-isuk subuh-subuh isuk-isuk geus cing kalulu ngancuran kai ieu bocung geus teu kuat kekerebakan aing lapar yo rezeki yo nu ngancuran Hei wong ahli cakra buru-buru aing geus lapar woi muni harare sia jeung ngarasakeun kana pujit batur ge ongkos sapoe hiji oge wayah can kurumuy wae telah kunyuk deh sia wawelak deh yo jaraki yo anu ngirim pantesnya diabringkeun ku Karang Taruna pemuda-pemudi Karang Taruna Cipanawan 01 beri jeung gareulis karasep nu mawa luput nu mawa awu nu mawa lemper nu mawa sangu goreng anu mawa foto ongkoh jeung HP buru-buru oi ngus datang ngus datang aja kaget nah gede-gede teuing suarana gede-gede teuing suarana sugane suarana gede awakna gede nya euy saha ieu kaula Brahmana Pilawa nu bakal jadi besi penjita sia anjing sia deh hei bakal kalah kada baka gitu kan main iya nu bakal jadi besi penjita sia teh ya ieu hakar dia nu banget na borong goblok sia kan gonggolo samohon geuna dina hanapeun tanggal sampai di sangguna jeung sambal nasi kopi deui lah beak sama negeri hakan babi we kalau ka di dahar sia udah lapar atuh salengkah sahuap sambal sacomot eta mah abdi mah goreng jengkol di panitia abdi teh buru oi kita guan sakedeung kalabaka marakat dia pangkonan nekat dia pikiran Moni badak, moni gede, sade kio, moni songit, moni songit.
dia kena aja entok di balado baik amit tuh aing di balado Munigo nekieu aduh kamu samarana mun diseuwit kieu samara cobek teh atuh eta bisa anjeun samara karasa cikurna jeung kadenge di eta konengna baik ulu aing geus nanyakeun ulu uang aing kasar kitu ngomong deh deuk nanyakeun naon si lain aing deuk nanyakeun nah bener anjeun nu ngaranna Pilawa nu ngaranna kalabaka tukang ngakaran manusia bener pisan dulu hari itu kumaha ngaran aing Brahmana Pilawa nu bakal jadi eusi bejit sia sia dulu beukeun bae teremewat hampuraeun pek atuh geura nyarane kanyata dina tangkal jati da geura nyarane wayahna sadeuh ditaku ku aing sagedeung deui nya ngeunah aduh samarana karasa pisan ka samarana kadenge pisan ku aing diciwit dicoelakeun ngeunah samal balawak sangu cing Rido we nya deuk dihakan ku kaula aing Rido ikhlas dihakan ku kaula aing ikhlas kan sawewe aing dihakan ku sia aing aya pamenta uang aing deui wae naon pamenta sia anu terakhir sok naon pamenta aing anu pamungkas naon aing sawewe dihakan ku sia aya gelut heula aing anjing gara menger ieu deuk dihakan cek ka ngajak gelut hayang gelut teh jeung saha sia deui aing hayang gelut jeung sia wanian ieu mang gelut gede hate nyaho wae atuh ari kahayang kitu manu pamungkas pamungsungan ngan wayahna we nya sia bakal ditekuk aing bakal dihakat nya teu naon lamun aing eleh pek paehan ku sia geus dipaehan ku sia pek aing hakan ku sia dibontet sia sia enak sia koe kamu teh aya teh sia naon teh kareno sia teh naon eta cabe beureum naon cabe beureum tapi kukukan canaka sok gae atuh ari hayang gelut da hitung-hitung pamenta maneh anu pamungkasnya ngan wayahna cing Rido aing Rido san di mana aing eleh ku sia sok atuh tega lara awak maneh Allah tega pati awak maneh aing tega ya sok anu saja perhatasan kadulur-dulur anu jauh barayaan angang ulah kaget ada pertandingan dadakan antara Mike Tyson melawan Holyfield saksikanlah di Karcis murang kali 50.000 kolot 1.500 murah kolot kolot lempehan udah mah digoreng alat tuh ingat disugan we jadi pitulung ya eta wanian budak atuh da saimbang jeung awakna ka wanina urang ngalajoanan sugane si kalabaka modar urang doakeun bari dieu ngawidi deui lah sabisa-bisa sugan we atuh di mana-mana pae si kalabaka teh lemur urang jadi aman hege ya sugan
pasrah tina rumpun cing arelo didoakeun ku Mang Den Cimungul saya iya mah kieu we sangaran teh ulah bilawa bilawa wayahna nya gelutan tong lila deui nah berat euy ribu badag wayahna gede deuleu oh sia dalam ulah latingnya wah Syukan yang mau dicocokkan si Jurig. Oh sia gede-gede badak Jurig sia. Eta sama tah. Alah eta tomat na dulu teu karenos ieu. Goblok. Kada beungeut aing beureuh bersaka tomat ieu. Wah. Tenaga sia. Hei, bilawa singgil sia. Urang pada duduk apa siga. Oh, sok aja. Seret semeredan silih banting pinantingan jam kemana ambil punan cek naon gelok sia teh iya kalau apa deh wah ayo itu udah naon Mesia ngalepok tai aing jori lu tuh aja aing sok anjing sih atuh gegeran teuing hidup Brahmana Bilawa hidup jang kemana bapak dia temu jauh itu jeung Dewi Rini bapak ada yang montel jang doakeun
Hebat kuning pirawat teh batur. Aing apal sia kepala daerah si Ariba. Saha maneh? Aing Bima. Kumaha aing atuh. Moal mampu cacakan junungan aing Gusti Arima teh paeh. Nasi aja juga bohong. Nasi ada modal baik di jalan nih. Ampun. Bima ampun. Iya. Ada ke kumaha. Capek burung. Burung masyarakat. Siapakah dicotos baik? Gnostika sayang Tuhan barang. Iya kalau bakal dijotos tengahna masing pati tu makan perayaan hidup Brahmana Bilawa hidup Brahmana yang boleh tahu ya senang heula yang ngaroroboknya ya nangka ya asak ya syukuran kantong bolo kulan wajahna eta masyarakat ulah kedeket-deketan kagak ulah nah kulan ya teh biasa ditahan kulan wajahna ulah bisi kabongkar rahasia aing masuk apa yo ya ulen yo bugis abuk ya abuk surah menghamal-hamalan masyarakat ahli cakra ngarasa bunga nutaya papadana wireh haraman anu ngakanan jelema nyatana kalabaka parantos masing patiku Brahmana Bilawa surat manghamal-hamalan tisirikna saban suhunan numpeng syukuran kanu kagungan atuh sagala ditawiskeun ka para Brahmana balawiri masyarakat bari eueuh-eueuhan siri kirim tuangeun siri bahanan tuangeun atuh ya kacantengan ingat sakalangkung kanggo panita ijrah pasareng ingkang putra Irawan lajeng para Brahmana dijajab ka kota ka pamana Irawan daya sanes jenenganana Paman Winarpah anu kagungan toko emas saparantosna ka kota lajeng lumampah ai Dewi Rini nganyreg heula di wewengkonna Winarpah sareng Raden Irawan para Brahmana sadayana kebat lumampah kalayan dibeklan sacekapna gesan lumampah ka nagara Cempala Lerja gesan nonton saemara barubar kawatan gentos ingkang kawinursi tengkali ngawiosakeun di Cempala Lerja dinten kagenep jalma langkung jejel kaayana surak manghamal-hamalan kaunggulan tetep rengkenek kaya di pihak jago saemara Arya Gandamana Gagas Sakti Mandraguna Punyuning Apapah Mangkulang Mangkuling
mana janten pamujian anu nongton janten sabibir hiji gagah sakti mandraguna anu kudu digapapa manggulang Dewi Drupadi sareng Dewi Srikandi dijaga dina papangungan politik kitu ku para badega sareng ku para eman anu payung agung kilap kuning payung agung kerajaan gelis kawanti-wanti nu daya papadan dina dinten kagenep anu kagiliran ti pihak Hastinapura aya sanes Maharasi Kombayana ti Sokalima dina danget yen nuju teh damang wales kaedanan ku Dewi Drupadi sareng Dewi Srikandi atuh mercantenkeun para putra muridna sadaya ti Hastina diantawisna Raden Tipatikarna Raden Dursasana Raden Aswatama dikakantun Raden Jayarata saking Wanakeling ngantika ketemu wae ku ama Dewi Drupadi jeung Dewi Srikandi cinggarupai make jeung Kisbae sagala rupa ngadadahan ka kami Citra si dumareksa patro mamo calu citra kada citra somaju citra yuda Aswatama lamrit Maulana dur saksana pamak angere Jayarata Maulana angere karna luli data semika pek kira buktikan pengabdian kanu jadi guru geseueuh amat yang ngatik-ngatik di zaman leutik ngurus hidup di zaman lemut subuh-subuh amat ya geus ngalaki hidup geus ngalaki jurus subuh keneh mentangkeun panah segala rupa ayeuna malaraneh geus menjelma meujeuh na bela kanu jadi guru eueuh satu amatung segera sasauran itu damang itu Srikandi ngakubayang wae jago dulu anak kan bae asal Srikandi we jeung Drupadi jago dua-dua damang jebogoh jangan saukur ka Drupadi hiji we katamahan meureun jeung Srikandi jauh luli dan desanika kantungan tos wae bewara ti para panitia siap dengekeun sing utama Aswatama pang macetan ke dieu tongong panas Aswatama mangga luli dan desanika
pada samingan terus iya urang pada pandangan terus giliran warga negara yukang pakia-kia rempuk-rempuk sauyunan samiyuk jeung sauyunan agak saterik karena lagi saya malah tadi bebaskan nganggo senjata nyetan jeung bujeng kangkang kolengkang tumbak keris bagede-gede kan keris jeung sapotong jadi benerkeun di bawah kapakalan aduh hanya kal temen mangga cari lebar unirup semang-semangan lepas dina sabengketan moal pagi jeung katenangan tangguh orang kaaturan jika mapala sani Sunda
Satwatina senjataan ragawan dibawa kabeh. Eta gitu. Ieu mah geus dibagunakeun katimulan kagahan kasaktian jeung kamandraguna. Sokna bener. Mana? Kaparat pamil. Panitia ini. Dinten anu kagenep dina mangsa tengah dinten ereng-erengan ieu dikengengkeun ku Raden Aswatama perwakilan ti Astinapura. Ya. Ejo Aswatama. Ieu pun Bapak. Kita digeroan ku panitia. Misi kurang tenaga samat ngaran amat tilu kali. Endor gitu. Atau kombai gitu. Bulu Aswatama kata butuh si Kani mah. Asal lupa dia jeung adina. Mana sambil Aswatama sumara sobat kapakalan ini. Yudhistira Arjuna Nakula jeung Sadewa na goreng wiwik anjeun teh jigana lamun aya keneh mah teu ngilu sae mara deudeuh deui moral sia kaula bebelakeun jadi bapak oh sae rasa batin nungkapan we geuning cepet payah wah Awas, Bang. wah wah Ayo, Beb. Ilum silat tanpa baingan Giri hartina gunung Lungsi cacing baingan nyata desa kasremuh seberang nyamuk terus kejahat untung teka perotan dulu geus genep poe cenah karek daratan dewek jeung gunungan bener ragot pisan Aswatama geuning romongan ti Kurawa ejo Aswatama tah jelema eta aya di mana-mana ngomohan ku aing kenor sia ka patutna geus kolot teh hayang ka budak mora pupuh teh lupa di jeung Sri Kandi mah pantesna ka dewek kan ya di modalan deuleu euy Modal naon? umangna Irawan Pake naon modalan tuh? modalan bare emas sagram ewang di Winarpa
Dek mau pakai dagangnya di dia. Jual heula masna pakai modal di dia. Oh, Miami. Permen gitu ciki. Hexos naon. Baygon. Obat nyeri untuk. Risol tak aya. Didagangkeun obat kumur. Bisi bau sumut maneh. Bisi sumut maneh bau cubluk gitu tak. Risol baheum kayaknya. Rokok. Ciki Miami, bacang, gua deui bacang. Jerona nying edan. Buah batu tilu deui. Nyaluan ongko dewek mah. Batu nunggal waas kena deui waas. Maraas Ya, cilaka dagangan aing nu mau keun. Naon dagang naon sih teh? Keur bujeun nempo si lain. Dagang petasan aing. Alah cilaka deuleu euy. Eueuh. Sate sayogi, sate sapi. Sate kambing. Mira satu sukna 5.000 banganyoba cakok siapa ini kita bisa kedewak deui akar cemek 10 ngomong sok mayar siapa kan ditirang lah belum kita tusuk sana nak dia bawa beak diteureuy babi nah kasih kunyu Miami teh kotak, teh botol, teh iis, teh cucu ayah. Hexos. Ya permen loli ya. Permen loli ayah, permen lolgep ayah ya. Kacang ya sukro. Sapragane pun dua kesatria saking Maduraharja. Ya sanes Raden Aladara atarapi Raden Kakasana. Disarengan ku ingkang rayi Raden Narayana. Badi akang Narayana. Orangnya data serika. Waduh. Cilaka dia. Cilaka kumaha? Kalau kaporol tadi dia. Gusur gini sebenarnya. Oh, kan cepat. Waduh, itu jadi bakal diri. No deh. Bukan ya, Pak. Nya pasti we anu nonton atuh. Iya. Berani ya. Cik atuh ngomong teh. Kalau aing ngolok sih. Iya. Berani ya. Oh, iya dokter serikat. Sila suatama, iya beres lah. Mau menang ke sana pak, bukan ibu aing. Hebat gini nggak suatama, bisa pak? Iya, hebat deh. Sudah tetap malam ini ya. Sudah malam bu. Belum sini ke semua sini itu paksa guna ya saudara.